Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puja syukur, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai kerajaan langit dan bumi serta isi-isinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, para alim ulama dan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, serta para pengikut-pengikutnya. Semoga mereka mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta para penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para umara, para pemimpin, para alim ulama dan para habaib, serta muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, serta para pengikut-pengikut beliau. Semoga Allah memberikan kesehatan dan lain-lainnya, serta ilmu pengetahuan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring nuju diajar ngadongeng. Bisi aya kata-kata anu salah atanapi asing sim kuring ti ayeuna nyukeun hapunten. Sim kuring bade ngalajengkeun dongeng nu kamari budak anu tukang ngadamlan video. Kacaritakeun eta budak teh tos beres netepan tekung silila wih ka bumi. Assalamualaikum Bapak. Jawab si bapak, Waalaikumsalam ujang. Tos rengsek netepan duhur. Alhamdulillah Bapak. Tos rengsek. Syukur atuh ujang. Ujang seresna bapak jadu urang kali hiji istrinya eta nuju teu aya ayeuna teh. Di mana Bapak? Nyeta nuju masantren. Masantren di mana Bapak? Masantren di Kaler ujang. Tos ti usasi acan uy. Oke, lamun bapak teu aya, ayeuna bapak bari ka kebon heula. Pilih dinten ayeuna murang kalih bapak uy atanapi putri bapak uy. Ku ujang di orang kalebet we carioskeun tentang ujang ka murang kalih bapak moalami ayeuna bade mangkat
heula ka kebon. Nya Bapak abdi bade ngantosan nuan putri Bapak. Nya kitu we ujang Bapak bani mangkat heula. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab si ujang. Waalaikumsalam Bapak. Kacaritakeun si Bapak teh mangkat ka kebon. Si ujang di imah we nungguan ieu nungguan putri si Bapak nu bade wih ti pasantren. Ari teu kungsi lila aya nu uruk salam. Assalamualaikum. Sakali teu dijawab geus ujang. Da marukanana lah bisi lain kasih ka imah eta. Kadua kalina Assalamualaikum. Temal ti jero si ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mangga karebat nang ieu melangkalik si Bapak sanes. Tanya si ujang. Si Neng ngajawab barangkali si Bapak ngajawab. Nuhun. Abdi barangkali si Bapak. Nemewi. Hari si Bapak nak kamana? Oh si Bapak teh teu aya ieu teh kaditu heula ka kebon anu bade nengal ieu pada nengal tangkal sampo. Jeung bade sakatenan ngala sampo. Jeung lalap kang wengi. Abdi dipiwarang di dieu ngantos Neng. Tos dicarioskeun ku si Bapak tentang Neng. Oh nya atuh hatur nuhun tos tungguan tos ieu di dieu. Nah kalabat heula urang teh lebat. Tak mareunan deui barang teu pararupuh. Da ieu ulah kagok da meureunnan bumi Neng. Nuhun Teu kungsi la ararsup teh jero. Caina sagala rupana disodor-sodorkeun ku si ujang. Wios teu kedah disodor-sodorkeun Neng keneh bade nyanak nyarira. Eta budak si ujang ngajawab. Oh nya Neng. Teu kungsi lila si Neng teh naros ka si ujang. Aya di dieu teh tos sabaraha dinten. Teh di kamari kan aya opat dinten. Duh Tadi teh sok ngalinten ka dieu. Teh sok ngademelan video eta sok ngeuna balik ka ditu ka dieu sok nyimpang di dieu. Ari teu kungsi lila sok nyarios sok ngobrol sareng si Bapak. Hari bade teh teh langsung sok ngobrol jeung si Bapak panjang lebar. Insyaallah si Bapak daripada jauh kaditu ka dieu wih kangkur kahanap tos we baturan Bapak. Da Bapak teu aya renca
aya putri hiji-hijina bapa nuju ngaos tanapi nuju masantren gitu Neng. Oh nya atuh sae cek si awewe. Oh nya atuh saya tos we di dieu bantua aturan si bapak siang na wengi na atong ka mana-mana dan neng kadangkala teu aya di dieu da bade mangkat deui. Oh Neng, nya dari tadi teh merantau acan kenalan ujuk-ujuknya rios we panjang lebar kenalkeun nah hujan we da ketelahna hujan sok ngarekam awi saha atuh nami Neng. Cek atuh budak Ujang. Oh nabi Neng mah Sri Dewi Anggrayanti ngan ketelahna sok Neng. Oh Neng Sri Dewi Anggrayanti aduh namina say tapi mah paling nyebut nami paling oge nyebut Neng we Mumpun da eta mah tos sahari-harina rerencangan abdi ge sok nyebatna Neng sadayana oge tos we Neng. nya pada nyebat Neng we Tekung si Lila ngobrol. eta budak nya si Ujang Neng mah nyara serak Neng dek punten kasar jeung sa aya rasa gugup gitu maklum lah mah dataran ngobrol jeung istri saha nu persen soalna mah kucel kieu waju tamalan segala rupi Neng mah henteu isin atanapi naon ngobrol sareng da jalmi sami penting baik hatena soleh taat kana agama nya hatur nuhun atuh Neng pilih isin ku penampilan mah kieu da Neng jika gembel pagawean ka ditu ka dieu kumaha gemol teu naon atuh nu kudu pikaisin ku Neng. Jalmi Neng jalmi yang penting mah ulah jahat we ka Neng atak tong ka Neng wae kamatur ge ulah jahat. insyaallah Neng alhamdulillah tertual-tual terkurai heui ge ieu teh ngobrol sareng Neng ge maksakeun ngadeg kesang cut roti ti hanap kumpor ningali Neng ku cantikna bagaikan bidadari Mah ngagombal ulah ngagombal ulah ngagombal ka Neng. Neng mah jalmi biasa henteu cantik ulah kaleuweuhi ngagombal isina angkena kadituna ngagemol. nya mah res pisan da mah kakara ngobrol sareng istri anu sopansna bahasana lemes sopan santuna sae
kata-kata bicarana raos intina mah teu gengsi kadieu tuh kadieu ge sok kumaha ge moal kadangkala nengok acuk nu ditararamana tadina hirup di jalan teu naon neng ditolillahi ta'ala kenal sareng teu aya rasa isin atana ti gengsi dasami jalmi cek si neng jawab deui ku si Ujang. Nah pada pamit heula pamit bari ka mana pamit bari ka kebon turakan si Aki karunya si bapak daya rencana menang komodei musim hujan paur ti Soledad nya tuh saya nya kitu neng bade pamit heula mangga ade hati-hati di jalan insyaallah neng bade hati-hati di jalan nya neng atuh beri dia bade masak bade ngaliwat ngantosan si bapak sareng komodi si bapak cenah mah bade ngaladaun sampeu jeung dalam-dalaban sakantonan urang ngaliwat di dia neng ke upami tos darungkap si bapak sareng liwat ararasa kanut keneh raos digana lamun ngaemamna bari ngariung bari hanut keneh komodi ayeuna musim hujan nya neng hatur nuhun atuh tos nyadiakeun lewat bade mangkat heula nya assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab si neng tah sakitu kurang tah sakitu caritaan sim kuring kulang langkungnya kuring nyuhkeun dihapunten lamun aya cariosan atanapi kata-kata anu matak teraos jeung kata-kata anu matak cingkung kana hate jeung sagala rupina sim kuring nyuhungkeun dihapunten sim kuring nyuhungkeun dihapunten tina ujung rambut sampai ke ujung kaki beli ataya kata-kata anu matak nyinggung mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai kerajaan langit dan bumi serta isi-isina,
makhlukna jin manusia makhluk segala rupi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, para alim ulama, para guru-guru, para santri wal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, serta para pengikut. Semoga beliau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta pada para pengikut, kepada penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para umar, para alim ulama, para habaib, para santri, muslimin wal muslimat, serta para pengikut-pengikut. Semoga mereka selalu sehat dan lain-lain diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan para pengikut-pengikut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring bade ngajalan ngalajengkeun dongeng nu kamari. Budak tukang medio bagian opat. Kacarioskeun eta si budak teh bade nuturkeun si abah ngalawi. Pamit ka si Neng. Lalu mampah si Ujang teh. Ajuk-juk bari ngomong dina hati. Aduh, ya Allah. Abdi dipatepangkeun sareng jalmi cantikna kabina-bina. Patena alus, wajahna cantik jeung anggun. Cariosan-cariosanana sae jeung teu isin ngobrol jeung abdi. Eta cek budak dina jero hatena. Terus lumampah bari tunggal tingali neangan tangka awi jang oke video, jang oke nyen video. Terus lempang sabari culang cileng sabari nyanyi ari nyanyi nate berdebar Berdebar hatiku, berdebar ningali awewe tadi. Aduh, Bapak. Ya abdi, 'Cause
Jeung cariosan-cariosanana yang tegana manah aduh rasa endah kata-katana menikah halus atana pisan tutur bahasa menikah jeung sareng kana mana aduh bapak abdi aduh lakon abdi sang dipaparankeun caket jeung setalana Teu kungsilan nepi karena hiji tempat nyata ka kebon si abah si bapak ku si bapak di Deheman. aduh udah teman si bapak Budak anu keur nyanyi langsung eureun si Ujang ditanya ke si bapak teh. Ujang kunaon maka dieureunkeun eta nyanyi ente bapak nyanyi ente ya mah tamah kesel tamah keong di jalan Cek si Ujang tema deui ku si bapak. oh nya say Ujang nah makin nuturkeun ka dieu Cek si bapak. ati ringrang bapak panaeuna mah usum hujan ayeuna bapak abrak-abrakan narira sok sieun geubis atana pitik korosewat Cek si bapak ngajawab. Hatur nuhun Ujang perhatianna jeung sagala rupana ka bapak nepi ka inget Cek si bapak teh. Si bapak ngomong dina iya budak bageurnya. ieu budak bager kakuring karek wawuh 3 dinten oge geus aya rasanya kira kukuring dikawinkeun jeung putri kuring Cek si bapak ngobrol tina jero hate. soalna eta budak lamun di dangdanan lamun di sagala rupana di papatahan taat sagala rupana nurut ngawara Tos ngajawab si Ujang naros. bapak ngalamun itu Ujang Iya we bapak teh.
Keur ieu lain ngalamun. Keur ieu lah. Keur sabari culak cileuk lain ngalamun. Ari si Neng tos euih hujan. Tos bapak tos uy. Ngobrol sareng Ujang. Alhamdulillah bapak. Pas kenalan sareng Ujang. Alhamdulillah bapak tos kenalan urang kari bapak mah baik saleh jeung cantik nih. Biasa we Ujang. Cek si bapak. Eta Ujang. Urang kalih bapak teh tahun nepi putri bapak teh. Eta teh putri anu pangalitna. Anu sapalih deui pada teu araya. Tararbi. Di luar cek si bapak. Oh kitunya bapak. Ari bapak gaduh urang kali sabaraha hiji. Bapak gaduh urang kali. Sadayana 4. Oh geuning seueur atuh bapak. Mohon Ujang. Tapi datos ngagaraduhan istri ngagaraduhan carok ge. Istri tos gaduh anu pamaget tos gaduh. Kantun hiji-hiji deui ieu si bungsu. Eta oge ngaos di marodalanku. Laka-lakana Ujang. oh nya atuh bapak. Riseur laka-laka mah pasti sahantuna. Mohon Ujang. Alhamdulillah nyaraaheun nyata kasih bungsu. Jadi lamun saolah-olah teh mah dialit di kantunku ibuna. Otak nyaraaheun. Ari si Neng diritukeun naon. Eta bade ieu Jang ari si Neng jadi ditunuju naon. Bapak si Neng teh di ditu teh bade ngaliwat nyadiakeun kanggo bapak sareng abdi tuang. Lamun tos uih ti kebon. Oh saya tuh cek si bapak. Nah ayeuna urang mirarian urang ngalalala batu Ujang. Daun sampe, daun tangkil, daun gedang jeung anu raos we lah nu dikulut. Nya bapak otik ngala daun. Tapi ieu nya kentong karasa. Cing seueur entong bapak ngala daun. Lalab-lalabna. Tong seueur teuing Ujang. Biasa we lah sakalieun 2 kalieun. Lamun seueur teuing bisi peot.
Kena maraos kanggo ayeuna we jeung kanggo wengi kin jam 8 urang ngaliwat deui wengi enten 2 kaliun we eta budak kacarioskeun ngaladaun pucuk tangkil ngaladaun teh pucuk tangkil pucuk tangkil pucuk daun sampe jeung nu lain-lain cek si bapak ujang sakantenan ngalacengekna tomatna bawangna da aya di dinya plak bapak palih kidulna ke urang sakalian sareng sambal nuangna ngamamna Oh nya bapak. jawab si ujang malah we si ujang sagala rupina kacarioskeun rengsek tos ngaladauna si ujang tumaros ka si bapak Bapak. Abdi teh tos rengsek ngeladaun dadang-daudan atau pupucukan kang lalap jeung sagala rupina. tema si bapak oh nya atuh ujang sae sok antosan heula ujang dedinya bapak rek ngamilarian tangkal sampe urang ngalah sampe yang oke cutak catek atau anjing kamu pageto 2 tangkal wae mah cek si bapak tema si ujang Ngai bapak atuh ku abdi nyabut sampurna bisi teas tahunnya bisi berat soalnya sampurna ararageun geuning tangkalna oge. wios ujang wios kena ku bapak ujang masuk we di dinya cek si bapak teh meureunnan da rumah ningali tangkal sampe badag kata ngabedol nepi ka 3 kali aduh tuas cek si bapak na jero hatena berarti ningang 4 kalina bismillahirrahmanirrahim tuas kan da puguh oge tangkalna gede hari ini yang sakali deui ngarabut hari ini yang sakali deui ngarabut dicabut eta tangkalna ngaluarkeun sakabeh tanagana poropot pot poropot si bapak ngaluarkeun tanaga nepi ka kaluar ujung bukur-bukurna teu kuat ku ngaluarkeun tanaga sakabeh awak nepi ka kaluar oneng jeung cing porobot tiga nu siap si ujang nanya Nah, kunaon eta bapak cing borobot kitu. teu kunaon ujang maklum geus kolot meureunnan madaot tangkal sampe nepi ka ngaluarkeun suara ieu
Oh iya tuh bapak. Da puguh ge si bapa meureunnan mayoritas tegenna. Era hiji era dua tegenna. Maklum mari busiat mah meureunnan saeutik oge. Maklum busiat mah saeutik oge cek teu pararuguh geuning dina calana. Sabari lempang oge lalaunan bisi kaciri. Kenai atuh Bapak kujang we. ngarabut Sampun. Bapak mah antosan we di dinya. Oh nya atuh bak uca. ku abah rek eta heula. Bade kalebak heula sakedap teh kadinya ningal eta ningal susukan. Cek si bapa. Padahal nah hatena mah era jeung rek obeh meureunna. 4 si bapa si Ujang cabut beres. Si bapa kahanap aduh. Wing era ku si Ujang. Nah hatena. Pikeun sada poporopotan. Jeung bukurna alus we bukurna teu loba kaluarna. Beres si bapa sagala rupina naik deui. Ayo Ujang urang euy. Ayeuna canak ku bapa ieu daun cau ku bapa dicanak sagala rupina ieu tah daun-daunan atawa lalab-lalab. Ujang pangyanakeun sampe. Ah keneh atuh abah ku abdi cek si Ujang. Keneh bapak ku abdi dicanakna. Bapak mah tos we ti payun. Atanapi abi bade ti payun. Cek si bapa teh ngajawab. Nuhun Ujang. Tos dipangyekeun sagala rupina ku Ujang. Tema deui si Ujang. Nya bapak kami sami ada tos kawajiban Ujang. Dah maronan mayoritas bapak teh ku abdi tos dikeun. Tos dikeun hiji guru jeung tos dianggap ku abdi. Sapertos rama abdi nyari Baralik caritana. Eta si Ujang jeung si bapa. Si bapa ti hareup. Si Ujang ti tukang. Nuturkeun. Dugi ka bumi. Assalamualaikum. Cek si bapa. Si Ujang deui ge sarua nyebut. Assalamualaikum. Di jero si Neng ngawaler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek si Neng. Oh Neng bapak jeung tos arwih di kebon. Sok atuh. Kalebet heula di dapur heula. Pun Neng tos disayagikeun kopi sareng kurup sampo. Langsung we kalebet. Apa? Lewatna mah teu acan asa. Masih keneh dina luhur parako, dina luhur ieu hawu. Kantun ieu desa adap deui. Nya wios Neng. Kenai engkeun we. Tos rengse tos netepan asar.
ngamam ayeuna bapak bade kacai heula tos ngamam sampe kurup sampe cek si bapak teh si ujang yang warna Ya Sami. cek si bapak teh jang lalap pasikeun ka naik si ujang diasongkeun eta lalalaban teh jeung sagala rupina Nah, iya lalap. Sareng campur. Oh nya hatur nuhun. Neng bade dicanak heula, keun bade disimpen heula, dimasuh heula urang kulit sakantenan. cek si neng si bapak jeung si ujang ngunyuk kopi jeung sampeuna tekung si lila adan asal langsung eta si AA nyata si ujang teh jeung si bapak kacara rai mararani kacarioskeun bisi ararat teh meureunna tas di kebun bisi aya hileud langsung ari si ujang pan meureunan tebueun baju ari si bapak mah da aya baju budakna anu tinggalin teu dicanak ditanya ku si bapak terus beres ibak sagala rupi teh ujang tongange acuk eta wae atuh ngewa katingalina teh si ujang ngajawab deh Aduh punten Bapak. Tapi bingung ngajawab naon. Abdi teh teh gaduh ajuk teh opat-opatna bari sabari. Bararutut wah kararoh. Teu aya deui ajuk ewal ieu-ieuna cek si ujang teh cek si bapak nya tong eta aya acuk murang kali bapak ango we mangpaatkeun ku ujang komo diango ibadah mah mudah-mudahan we ngalir pahalana dipilihan eta baju teh ku si bapak anu sararaena tah ieu ango ujang acuk tah ieu sarungna tah ieu kopeahna jung eta si ujang dipasian acuk menikah atohna ka bina-bina sabenerna mah si ujang teh da ganteng mun kusabab dangdanana kucal-kucal jadi katingalina gitu jiga culun gitu jiga gemel atau napilah katingalina kucel gitu dari ranoni kumaha casing sapertos HP deui HP katingalina ti luar teh alus casingna alus tapi mesinna goreng gitunya ibaratna gitu si ujang teh langsung dangdan sagala rupana dianggo pecina dianggo sarungna dianggo acuk ari sarung BHS da maklum si bapakna santri dianggo sagala rupina eta acuk ditinggal-tinggal ku si bapak aduh iya budak dina hatena make baju make sagala rupina kaganteng irungna bangir beungeutna bodas tah katingali cek si bapak dina
hatena duh jigana putri budak uing nah hatena teh budak uing pasti bogoh uing oge kaling ngelap ningali kitu ningali banget si Ujang nu tadi nak kucal ayeuna kitu cek si bapak dina jero hatena si Ujang nanya Bapak aku naon make ngalamun teu Ujang eta we ninggal Ujang nganggo acuk sae nepi ka sarung nepi ka lumayan lah nepi ka topi na nyengslet ganteng jiga Arjuna eta si Ujang seuri si bapak mah biasa we heureun eta leres Ujang duh jigana si Neng ge bogoh ningali dangdanan Ujang kitu cek si bapak teh Neng dia tingali si Ujang sampai ka ganteng jiga Arjuna eta si Neng nu tadina ieu si Neng teh kaling lap teu ngicep-ngicep ningali si Ujang eta dangdanan jiga ieu si Ujang nanya merong eta si Neng oge si Ujang nanya Neng kunaon tukang ngacenteng kurang gentrok kitu cek si Ujang sakali dia ngajawab teu ngajawab da puguh ge kaling lap aya simaan Neng kunaon nekah kurang gentrok kitu si Neng oh aduh Neng nepi ka kaleng lap ningal dangdanan nganggo sagala rupi Neng teu wawuh bae pateh sanes cek si Ujang ngajawab deui mohon Neng itu kana ate di pasien acuk ku si bapak nyata acuk raka-raka Neng nya manfaatkeun atuh acuk si acuk raka-raka Neng ku daripada ku bariep kenengkeun ku Neng dipilihan deui nu sararaena cek si Neng si bapak ningali netep ka budakna nyata ka si Neng jeung ka si Ujang aduh nah hatena serasi jeung alus tata carana ka akhlakna nya aheunana ka si bapak rada cocok cek si bapak teh mudah-mudahan kan baik aya jodohna mudah-mudahan mun pada duanana pada hayangan mah rek dikawin cek si bapak teh da katingalina oge rada ieu kitu rada mesra cek si bapak jeung si Ujang pamit Neng bapak bade katepan bade netepan asyarah heula jeung si Ujang kieu we nuang liwat kayak urang berjamaah nuang liwat nya mangga bapak pacarioskeun we marangkat assalamualaikum kasih Neng cek si bapak jeung si Ujang deui assalamualaikum waler si Neng waalaikumsalam sakitu nu ku sim kuring caritaan sim kuring dongeng sim kuring nyata ya budak tukang media awi bagian 4 kurang langkungna enjing disambung deui bilih aya kata-kata cariosan anu mata kasinggung nu sagala rupina sim kuring nyuhungkeun dihapunten karena cumarios sim kuring rada kirang pase jeung rada tegeuk maklum lah tos lami tara nyarios
tanapi tarang ngobrol. Simkuring nyuhkeun dihapunten lahirna sareng batinna ti ujung rambut sampai ke ujung kaki. Simkuring nyuhkeun dihapunten. Usikum binafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.